Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mislil qira'atit taurati wal injili waz zaburi wal furqani. Masing nguningakeun padilah salat tarawih, nguningakeun di mana-mana jalmi salat tarawih dina wengian anu kaopat. Nyaeta jalmi bakal gaduh pahala sapertos anu maos kitab Taurat sareng kitab Injil, kitab Jabur, sareng kitab suci Al-Qur'an. Yanten pikeun atase jalma di mana-mana ngalaksanakeun salat tarawih dina wengian anu kaopat bakal meunang ganjaran timisil eta jalma maca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, sareng kitab suci Al-Qur'an. Sajengna wa fil lailatil khamisati a'tahu Allah ta'ala misla man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Di mana-mana hiji jalma hiji mukmin ngalaksanakeun salat tarawih dina wengian anu kalima, Allah bakal masihan pahala ka eta jalmi mukmin anu puasa sapertos jalmi anu salat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, sareng di Masjidil Aqsa. Ganjaran ieu eta di mana-mana jalmi ngalaksanakeun salat tarawih dina wengian anu kalima. Sawian deui ganjaran atanapi kapadilahan tina ladang jalma ngalaksanakeun salat tarawih dina wengian anu kalima, Allah bakal masihan pahala ka eta jalmi mukmin sapertos jalmi anu salat di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, sareng di Masjidil Aqsa. Sajengna wa fil lailatis sadisati sareng eta tetep dina wengian anu kagenep a'tahu maka bakal masihan saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala sawabaman kana ganjaran jalma topa anu tawab ya si jalma min baitil ma'muri di baitil ma'mur wa yastaghfiru jeung bakal ngampura Allah lahu ka eta si jalma kullu hajarin wa madarin dina saban-saban batu sareng saban-saban